Bismillahirrahmanirrahim. Waqala jeung ngadawuh saha Abu Hurairah radhiya muga ngaridwan saha Allahu Allah anhu ka Abu Hurairah sami tu nguping kuring cek Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadawuh Rasul law anna lil mar'ati lamun sanyana pikeun awewe minal mali tina harta misla mulki Sulaiman bin Daud seperti Raja Sulaiman bin Daud seperti Raja Sulaiman bin Daud mun seutiama aya awewe anu hartana seperti Raja Sulaiman bin Daud sia eta aya awewe lamun aya awewe boga harta seperti hartana Sulaiman bin Daud sakumaha eta hartana dicaritakeun kerajaanana eta Raja Sulaiman teh meliputi setengah dunia beunghar teh nya beunghar setengah dunia nu di rajana saha hiji jelma nya alam manusia terus nanti alam jin alam sesatuan di darat di laut di mana di udara kabeh diatur usaha ku Nabi Sulaiman nepi ka lauk nu aya di laut oge di paraban usaha ku Nabi Sulaiman beunghar-beungharna ge nu boga kolam di mana bisa guling nya lamun dibandingkeun jeung Nabi Sulaiman masih jauh rumah yang alau kerdepil ge hese ta cenah eta si awewe boga hartana seperti Raja Sulaiman bin Daud wa akala jeung ngadahar itu wa akala jeung ngadahar hu kana itu harta saha zaujuha salakina itu awewe boga hartana teh diumpamakeun seperti harta nu dipimili ku Raja Sulaiman bin Daud tuluy eta hartana teh didahar ku saha ku salakina wa akalahu zaujuha summa qalat tuluy nyarita itu awewe lahu ka zauj nyarita ka salakina cek eta awewe ayeuna mali mana harta kuring hartana didahar ku salakina tuluy ditanyakeun mana harta kuring pun sok aya awewe nu usaha awewe segala meunang awewe imahna menang awewe, korsina menang awewe, tipina menang awewe, usi imahna menang awewe, nu nemok lagi awewe, nu ngadukna awewe. Tuluy ditanya ayana mali di mana harta kuring ila ahbato kajaba lebur. Oh kajaba ngaleburkeun. Ngancurkeun. Saha Allahu Gusti Allah amalaha kana amalna itu awewe arba'ina sanatan kana 40 tahun hak siagenan jadi cek kasarna mah si awewe nanyakeun hartana beunang manehna anu didahar ku salakina. Maka
Allah bakal ngaleburkeun kana amalna dina waktu 40 tahun. Nu mata lalaki naon heuh lalaki ulah sok ngadahar harta saha? Awewe ulah resep teuing. Ulah resep teuing. Kangeunahan teuing lalaki teh. Awewe nu usaha didahar ku urang dibeakeun. Ulah resep teuing seperti kitu. Bisi hiji waktu terjadi fitnah awewe teu kuat akhirna hartana nu didahar ku urang digorokan. Hancur kabeh. Gitu. Karunya apa? Ya karunya lah. 40 tahun pan lain sakedeung. Ajeng deui ulah we awewe seperti kitu deh. Waqala jeung ada usaha Utsman bin Affan. Sami itu nguping kuring Rasulullah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngadau Rasul. Lau annal mar'ata lamun sanyana hiji awewe malakat eta ngamilik itu mar'ah ad-dunya kana dunya. Jadi sakabeh dunia dipimilik ku eta awewe. Misal kan ieu bahasana naon? Lamun lau annal mar'ata ngaumpamakeun saking ku naon? Berkuasana eta awewe kana masalah dunia. Matak awewe mah ulah berkuasa ting kana naon teh? Kana dunia mah biasa-biasa we. Biasa-biasa. Tuluy eta hartana teh wa anfaqat jeung nganapkahkeun itu mar'ah al jami'a kana sakabehna ala zaujiha kasalakina itu imro'ah. Tasi awewe teh nganapkahkeun kana sakabeh hartana kasalakina. Summa manat tuluy ngagonggorokan itu awewe. Apa ngagonggorokan? Bahasa Sunda teh. Apal teu naon ngagonggorokan? Aing ngagonggorokan teh sok ngomongkeun perkara nu geus dibikeun. Eta sebutan ngagonggorokan. Ieu bas nong es krim teh bas meulik. Maneh mah kamari urang mere ka maneh. Ayeuna mah teu mere. Kamari maneh teu boga ku urang di jajanan. Tah eta teh disebutan naon? Ngagonggorokan. Ulah. Geus anu kamari biasana mah awewe nu sakitu teh. Sok kitu awewe tara kaliwat. Terus juga abi ke loba duit kasih eta mah aya nama meni sombong sebuka duit mah ulah ta sumamana tuluy ngagonggorokan itu awewe alaihi kajawaz masih teh leuh teuing pani mah teh menang aing teh eta ge kolor menang aing tah ka disebut-sebut. Ya tadi barek aing mah dahar mana itu bisa udah dacan, waduh kabina-bina teuing. Tah eta teh ngagonggorokan. Alaihi kajauz ba'dahina sabada hiji waktu. Ila ahbato kajaba ngalebur. Saha Allahu Gusti Allah. Amalaha kana amalna itu imro'ah wa hasyara jeung ngumpulkeun Allah
hak ka imro'ah ma'a korun sarta korun. Jadi awewe anu ngagonggorokan kana harta anu didahar ku salakina, maka eta awewe dilebur amalna nangke dimasar dikumpulkeun teh jeung sa korun. Apal korun? Saha? Saha korun? Hah? Saha? Nabi Harun atau eta mah Nabi mah Harun tah lain korun. Ada ulah pahili aya Harun aya korun. Ai Harun mah nabi, ari korun mah jelema beunghar nu aya di zaman Nabi Musa. Dicaritakeun kunci gudangna ya kuncina hungkul, kunci gudang hartana 7 onta. Mane di bawah kunci gudang boga saberiji. Tah korun mah 7 onta teh naon hungkul. Daya teh. Waas eta lamun urang boga kunci 7 onta. Ieu kunci naon da kita giliran nek muka. Nu mana apa hilinya? Abaliu. Saking kunaon eta teh? Saking ku beunghar. Korun tah. Ngan koretna luar biasa. Geus mah beunghar, pang beungharna meditna teu katulungan, sombong deui. Pang beungharna jaba medit, jaba sombong, angkuh ngarasa kabeungharana teh kusabab kapinteran manehna. Nu akhirna kumaha ta korun teh? Dibalikeun jagatna. Begitukeun tah. Blek. Nu hanap ka luhur, nu luhur ka hanap diangkat. Blek. Jadi kakubur jeung korun jeung hartana dihanap. Bisi panasaran jeung teh angan hartana aya. Da eueuh moal aya. Matakan namun urang manggih harta di jorotanna disebut teh naon cenah? Harta karun cenah nya. Ah jauh-jauh dia emang di Bongas aya harta korun. Da korun mah teu diurang. Ngan babasaan kedah harta korun dipendem ku Allah di jorotanna, mata lamun manggih di jorotanna teh disebut teh harta karun. Padahal mah lain. Harta pendeman lah eta mah. Tah berarti catatannya keur awewe ya. Ulah sakali-kali ngagonggorokan nu didahar ku salaki urang. Ulah. Keun da pada milik sararea atuh lalaki oge ulah ngeunaheun teuing ngadahar naon? Ngadahar harta awewe. Tak itu para awewe oge para lalaki dalin keur awewe hungkul. Ngan memang ieu nu dinasna awewe tapi tetap lalaki ge punya tanggung jawab supaya awewe ulah terjadi seperti kitu teh kudu kumaha. Ulah cek lalaki teh ulah bodoh da itu mah urusan awewe, penting mah awewe ulah kitu. Aya dijieun ku lalaki na bisa we terjadi. Tah si lalaki teh berarti kudu bisa ngajaga oge supaya awewe henteu terjadi seperti itu. Dijaga. Allahu a'lam. Subhanallah.